Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing urang kali sadayana. Kumaha kabarna hidup daramang. Mudah-mudahan kayaan hidup sadaya dina kayaan sehat walafiatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina dinten ayeuna tepang deui sareng Bapak nyaeta Bapak Iqbal dina pangajaran basa Sunda. Penghilap sataacan ngawitan pembelajaran urang sami-sami ucapkeun basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, urang kali sadaya dinten ayeuna urang bade dina ajar basa Sunda dina pangajaran genep nyaeta endahna lemah cai. Urang kali sadaya Bapak bade naros kumaha tugas minggu kamari tos dikerjakeun atanapi teu acan. Nah, pami atos ayeuna mangga urang sami-sami bahas sajak anu judulna Tatar Sunda anu aya di halaman 85. Mangga geura buka bukuna. Nah, di buku halaman 85 didinya aya sajak Tatar Sunda anu mana di minggu kamari ku Bapak anjeun sadaya atos dipiwarang kanggo ngerjakeun tugasna. Nah, kanggo pertemuan ayeuna mangga urang sami-sami samikeun jawaban hidup sadayanya. Kira-kira isi nomor hiji 2 3 sareng 4 naonnya eusina urang kali sadaya? Mangga ayeuna urang samikeun jawabananya. Gemah ripah Tatar Sunda. Jawabanna pamandangan jeung endahna. Jadi nomor hiji jawabanna nyaeta pamandangan jeung endahna urang kali sadaya. Salajengna nomor 2 buangan tinggal carita. Kumaha leres jawabanna urang kali sadaya? Alhamdulillah. Teras nomor 3 tuh tempo gunung ngejegir geus robah jadi bulisir. Jawabanna tatangkalan dituaran. Nomor 3 eusina tatangkalan dituaran. Salajengna kawajiban urang kabeh ngamumule Tatar Sunda pepeujeuh ulah tolobeh. Jawabanna nyaeta pikanyaah salawasna. Nah, cobi Bapak yang terang urang kali sadaya pek ayeuna mah samikeun jawabanna kira-kira hidup jawabanna leres sadaya atanapi henteu. Nah, Bapak yakin lah hidup sadaya jawabannya pasti leres sadaya. Ya, leres? Alhamdulillah. Nah, urang kali sadaya dina pangajaran ayeuna ieu mung sakedik urang ngan ngabahas tugas anu mingguan kamari nyaeta ngalengkepan sajak. Nah, salajengna di dieu urang lajengkeun ka ngalengkepan kalimah. Nah, urang kali sadaya tiasa sami-sami buka di buku halaman 86. Ayeuna urang ngalengkapan kalimah. Nah, di dieu Bapak bade nunggaskeun. Cobi hidup buka buku halaman 86 didinya aya sababaraha patarosan atanapi aya sababaraha kalimah anu kirang lengkap. Nah, ayeuna mangga kerjakeun ku hidup teras engke tugasna dikempelkeun ka Google Classroom. Kumaha urang kali sadaya ngartos? Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu nu digugikeun Bapak dinten ayeuna tiasa bermanfaat kanggo urang kali sadaya.
Mung cekap sakitu wae pembelajaran basa Sunda dinten ayeuna tepang deui dina pengajaran basa Sunda mingguan payun nya murangkalih sadaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi